Wih, lujeng sonten dulur sadayana simkuring ayeuna nuju aya di Raden Patih sareng wadadan salah sawios budayawan Desa Handap Perang oge budayawan tos lami di Kabupaten Ngiring anjeunna pernah jarah kemana-mana seueur nu terang keramatna. Cuang nyarioskeun masalah asal muasalna dusun Guha. Berarti kapungkur teh aya dusun, aya guhana, paling mana guhana teh? Tah jadi kunaon pang di namian dusun Guha. Di dusun Guha teh aya guha leres. Paling mana guhana eta? Nah, guhana teh aya sababaraha hiji guha di dieu teh. Anu awalna pisan mah guha teh ayana di Ciguha. Ciguha, pas Pudunan berarti. Nah, eta teh di dinya aya guha dina ayeuna mah di ahli warisna di Haji Badu Uyun, balongna di dinya. Malihan da di sisi guha teh aya naon teh aya sumur. Tah sumur eta teh kapungkur sok disebut Sumur Panyipuhan. Sumur Panyipuhan, aya keneh ayeuna. Tah ayeuna teh kudu gaduh balongna diurugan. Diurugan jeung guhana sakalian. Aduh, teuing. Tah eta teh guha eta teh saur sepuh. Pami ngagorolongkeun halapa. Tah ragragna teh leuwiliang di. Leuwiliang. Paling wetan ka ditu berarti. Oh, pelebatan bendungan. Tah eta disebut leuwiliang teh di dinya gitu. Tah eta teh halapa teh dugi ka dinya ngan duka sabaraha menit duka sabaraha jam meureun dugina ka ditu teh gitu eta. Eta ge saur sepuh. Eta guha nu kahiji. Tah nu guha nu kadua mah di dieu tah. Kali dia pisan. Eta di mana di caket eta Tenjo Jurig? Nama hong di dinya tah. Oh. Tenjo Jurig di dinya. Tenjo Jurig, pas Tenjo Jurig berarti paling ditu tuh. Ya, Tenjo Jurig. Ageung eta guhana. Agung, jangkung lah meureun aya kana 2,5 meter mah gitu. 2,5 meter. Iya teh. Ditutupan deui. Henteu eta mah. Aya. Aya, malihan abdi da ka dinya gitu pernah. Aya keneh ayeuna ge. Aya. Kan ayeuna mah guhana tos ka teueum. Ka keueum oh nya. Sami berarti sareng Raden Patih ka keueum nya. Tah guha eta teh kaluhur tebih gitu nya kana datar tahan apana cai ka Citanduy tebih. Jadi di tengah-tengah tah eta mah guha eta aya saur sepuh mah jadi naon teh panyumputan aktivis baheula gitu di dinya. Panyumputan. Aktivis gitu nya. Lamun aya walana atanapi gerombolan anu sanes teh kadang nyarumput teh di dinya. Jadi pokona mah moal katingalieun. Soalna ku areuy turun ti luhur hese, komo ti handap gitu naik hese. Jadi eta mah aman lamun nyumput di dinya. Lamun Terus walana geus teu aya mah nya naraek deui. Naraek deui bari jieu deui. Dina guha teh. Man teu pati jero eta mah paling ge aya karena 4 meteran tadi tuna gitu eta mah jadi jang panyumputan hungkul. Ari sumur pan aya 7 sumur dia cenah surat teh. Tah lamun 7 sumur kahiji teh ieu tah pengkeureun warung. Pengkeureun warung pisan. Nanti tangkal manggu. Ya. Sumur kahiji. Tah malahan aya nu nyebutkeun saur sepuh mah nami Handap Perang teh di dinya sumur eta teh luhureunana aya tangkal hantap. Tangkal hantapna ayeuna dikuar teu aya. Jadi aya tangkal hantap, di handapna aya sumurna herang jadi Cihantap. Hantap. Hantap herang. Herang. Tena diganti ayeuna mah jadi kude, jadi handap herang. Handap herang. Di handap herang kayak. Sumur kaduana paling mana? Sumur kahiji ieu, sumur kadua tah balong ieu. Balong ieu pisan tah nu ngocor cai. Iya, sumurna aya keneh sumur. Oh iya, pas nu di juru eta. Eta sumur ka-2. Sumur ka-3 di Balong Haji Burhan. Sumur ka-3. Sumur ka-3. Ayeuna ku ahli warisna ku Napiun. Sumur ka-3 terus sumur ka-4 pas mudun tadi jalan
aya ampel. Heeh. Nah hanapeun ampel pisan. Eta sumur berapa teh? Opat. Opat. Sumur kalimana kapalih gitu, kapalih kaler saket didinya aya. Eta ayeuna lah aya keneh bentuk sumur nama ngan sekarang di Anggo. Tapi dinya teh terus kabalik kaler deui aya nu kagenep. Kagenep mah pangkeureun pisan deui ya saha Dadang Mang Dadang Tepun. Eta nu kagenep. Oka tujuhna? Rumah di ditu caket Mang Dudung. Caket Mang Dudung. Di Buha. Oh. Hanapeunana pisan, hanapeun bumina. Eta nu katujuh di dinya. Oh, berarti bener sasakalana teh aya kapungkur teh. Gitu. Makata disebatna Ciguha. Malihan kan anu ayeuna diabadikeun teh aya salah sawios tokoh, aya Ki Mulahar sareng Ki Mas Juda nya. Jadi di Guha teh paling sahana perang paling seueur patilasan teh aya di Guha kahiji itu dieu nya Mohon. Raden Patih. Kedua Ki Mulahar, katilu Ki Mas Yuda. Terus ka palih kulon aya Anam Taka, Anamida. 5. Terus ka caket ieu naon pabrik kaos kaki. Liman Sonjaya. Nah, aya genep. Ya di Guha aya genep karamat ada. Oh, eta teh kalebet nama ka Guha berarti. Guha eta teh. Liman Sonjaya teh gitu. Ai eta hiji deui kapungkur aya batu kareta. Oh, batu kareta di situ kakeueum. Persis eta jiga lokomotif gitu. Jiga lokomotif pisan. Teh korsina ge legok gitu, enak nyeleko intinya. Tah di dinya aya kursi naon teh batu kareta. Terus kapalih pentasna aya batu bedil. Batu bedil? Nah, batu bedil mah cuma dipuntas. Dipuntas malih kidu berarti perbatasan Tasik. Masukan ke Tasik. Aya deui anu di Cibungureun. Wah, Ari nu di tanya Ki Buhaya. Ki Buhaya ge tah. Jadi 7 jeung Ki Buhaya nya. Nah, ari Ki Buhaya mah terus kaurugan ayeuna teh kamari bisa nyaeur gitu, di proyek dikaluhurkeun saeur makamna teh. Eta mah Ki Buhaya man saur sepuh mah jadi eta teh pandai ngadamelan senjata gitu. Eta Ki Buhaya di ari rame aslinya mah duka itu bukan saha eta di Cibungureun. Tah malihan di Cibungureun ge aya sumur deui di dinya. Aya sumur deui. Aya sumur nya naon teh eta teh da paragi ibako ge tapi eta mah termasuk sumur anu 7. Tina 7 nu ieu. Jadi eta mah bisa gitu. Eta mah hiji. Jadi sakumaha kalau dolamina oge eta mah tara saat gitu. Sumur eta teh. Malihan da wallahu alam cenah dianggo timbak nu kita tingali oge gitu. Garaib gitu nya teh. Ini garaib di adi batininya gitu kan. Di sumur Cibungureun. Terus aya deui kapalih mananya teh kapalih kaler. Sama khusus para di pangumbean bagong didinya. Pangumbean bagong cenah eta ge. Eta ge sangat oge gitu nya didinya. Naon eta teh ramena teh? Cilalai. Pangumbean teh naon nu dikenalna teh? Lah, pergi goyang bagong teh. Goyang bagong teh lah naon hilap deui euy. Nah, eta salah sawiosna nu parantos dipedarkeun nembe ku Wadadan, salah sawios aktivis oge tokoh ti Guha, salah sawiosna oge budayawan desa Hanaperang janten sejarah dusun Guha teh mantak disebut Guha teh memang aya leres-leres dusun Guha tanapi Guhana aya. Malihan ayeuna janten kabanggaan kanggo dusun Guha terutama oge desa Hanaperang janten ngagaduhan leuwih keris mung nya kitu teh lah hanyaka pisan Guhana tos kakeueum teras anu aya Raden Patih kakeueum pangumbean teh kakeueum deui teh pangumbean kaurugan eta eta anu pang
hanjakal nama iya tadi Raden Patih Yep. hanapeun makam kan gawirnya tiluhur jadi Raden Patih teh di tengah-tengahnya kaluhur rada tebih hanap komo panjang kene hanap tah di tengah-tengah anu kahanap di hanapeun Raden Patih eta aya batu nempel tah dina batu eta teh aya tilas sampean Tilas sampean. tangan gitu tangan Hmm. eta teu foto gitu hari teh abadikeun eta nu dihandakalkeun pisanna. Terus yakin kakeum deui eta ogenan. Yakin eta mah kakeum. Ya Allah. Teh. Nah terus di guha non tadi teh guha kerud pak palis Guha kerud guha kerud nu di dieu teh namina teh. nu di tenjo juring teh Mohon. eta mah jang nyamarkeun gitu jadi eta teh di anggapan musuh mah mulai di luar guha kerud gitu kanyuputan kerud gitu nah, jadi mah di namian guha kerud padahal jang nyuput jalmi didinya tak kulonan eta ayat Aya deui para ginyuguh didinya teh paragi nyugu. nya para ginyuguh yang meureunnan duka nya meureunna katanya asli duka uyut meureunnan kitunya sok nyuguh baheula mah didinya nah, jadi duka nyuguh mah nyuguh syukuran duka nyuguh kumaha da kalau alamnya teh Naon eta berbentuk batu eta nepi naon? eta mah di kebon lah di tempat khusus sanes aya naon-naon eta mah tempatna di dinya gitu kayak ginyuguh teh didinya ieu mah aya kebonan bala gitu. Tah kitu para warga sadaya jatna nu di Pedar sok sanaos bila aya anu hilap teu acan kasebatkeun siapa untuk kasuhun tiasa engke disambung deui hatur nuhun.